Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Ayeuna di lembur simkuring nuju ngusup sareng ketua Bapak FKDT Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kecamatan Pamengpeuk, Bapak Tahyana SPDI. Tuh kanggo ngabibitan engke di balong simkuring ieu teh. Alhamdulillah rezeki mah di mana we, ari kersa silaturahmi mah jeung papada dulur. Lauk aya tuh Bapak Patahyana mah tinggal anu milarian seueur, kedah ceramah ka ditu ka dieu, job seueur. Dunya kasiar, akhirat kalampah cenah. Nah, ripuh-ripuh teuing. Cekap we di dieu calik. Nyalalampeurkeun boga ilmu mah duit teh. Cukup we modal sila cenah tuh. Modal sila cekap. Dalarongkap tamu teh. Ngararasongkeun amplop. Kan urang mah paeh poso hayang dunya teh. Tingali gadi ilmu agama mah teu sesah nanaon oge. Teu hese hayang nanaon oge. Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, iman bikin hidup jadi terarah, kan kitu cenah. Leres pajengan. Lumayan aralit oge lumayan kanggo bibit ngabibitkeun engke di Desa Jatimulya di Simkuring Kampung Salawi. Wah, ieu lembur kuring. Nah, ayeuna mah nguseup jeung ketua FKDT Kecamatan Pamengpeuk, Bapak Patahyana SPDI. Nguseup nila di balongna Pangeureun Bumi. Indah. Pangeureun Bumi aya balong. Sakalian hoyong lauk tinggal ngala nguseup. Terus kumaha atuh. Mangga sok tengah pilih bade ngiring nguseup ka dieu diantos. Tuh lauk nguseur. Tuh pajengan mah dunia kasiar, akhirat kalampah. Terus kumaha atuh kantun calik-calik we di bumi ayeuna mah. Oh tuh kenaon cenah ripuh-ripuh teuing dunya tuh. Lumayan sakitu ge kanggo ngabibitan di balong simkuring ke dipelakeun. Kaluarkeun ajianana tuh Pak. Tah lembur simkuring ayeuna nguseup di Desa Pamengpeuk, Kampung Kaum Lebak, Kecamatan Pamengpeuk. Tuh ngote di dieu mah
seueur tatangkalan. Cai ngalir di dieu mah tuh. Terus kumaha